Wah. Orang di jalannya mau motor tadi apik-apiknya lalaunan orang mana dan sekolotnya tadi tukang ereking anjing seot anjing aing hate goblok sia cing labuh cenah Aku didoakeun labuh. tapi anjing doa orang diijabah eta langsung labuh anjing labuh lain itu anjing itu mah belesat aing labuhna Matak mantap sok adoakeun digoreng ka batur teh. Adoakeun nu bener. Hampura Tuh. Eta mah sarua jeung pengalaman urang baheula keur sok resep pemotoran. Mecakan eta motor rek-rekan ka penting. Wah, perweng ada kayak nang ngadu modif teh. Oh, teu nyaho teh hayap, kena hayap eta nu bogona ti jalan, si jalan. Sia hayap aing cenah di jalan mun tadi ka paeh awas ya. Aing gadar turun aing buru-buru kenapa? Cokot hulu hayam ka ngeletakane. Atas kena boga hayam ngomong ka urang, "Nah, sia diletakan." Apaan puting ecek si mamah ngadengi lamun hayang hirup deui mah huluna ku diletakan ka si bapak ngomong. Nanti mana ngintip Adengi aing mah ngalewat. ini awaknya letik-letik teuing Tong salah bos, letik-letik kieu oge nya dicabakan mah agedean. Iya deh, apa tuh anu kadaharannya, kadaharan apa dinya kan apanya? Kadaharan umat muslim anu diharamkeun sok naon sok? Anjing, babi. Naon deui? Anjing babi. Eta Eta nya, tapi aya euy nu leuwih parah, leuwih berat ieu mah. Naon ta? Kayak apa? Aya Apa? Babi reuneuh anya. Kayak tadi ke babi Heuh da ieu mah nu keureuno. Cing gresok mengandung babi banget teh mana? goblok babi Dua tiga. Yo, itu ayana ya lamun sawah. Ada teh karamat sangat anjing loba sodi setan nya. Oh, eta masing saha nu kadinya atawa nguraknya pokona pasti gering teh. Ada aya budak teh ting nyahoon ting naon. Wanian teh mah datang ka dia ngurak tengah poe areng-arengan. Balik ke dinya cing naon kekiloan gering. oh itu panas Eta mah cek nyuna sia geus di mana atuh ujang? Geus ngurak mah ti karamat cenah. Cikaramat Oh, Cikaramat. Si awanianan atuh cing bet ngurak ka karamat nya loba curig sia cenah. Tang cenah bisa. Eta mana yang bisa malah di lemurnya sok aya bisa teh. Cik bisa datang. Cing di kencaina cenah atuh awanianan budak teh eta mah pas bisanya kocai kerepek tukangon. tetangga ya Oh, kerepek. Juk gantawang teh cek tatangan nu kasurupan. Da si eta mah aing keur nongeng diurahkan. Saya ceritanya di negara siluman. Oh, setan persetanan lah ieu mah. Eta mah da we. Aya si Oh ya, kan aya si ketua setan, pati setan, euy. Dikencuna setan oge aya, balan setan oge aya, ini dia loba. Eta mah da euy, cek ketuana ka anak buahna nya aya 3 geus menang jabatan. patih aja Oh, patih, leuwih kurang ada patih. Maneh cenah bisa ngagoda Cilemah teu, lamun bisa ngagoda lulus ku aing ditaikeun jabatan. Eta mah nu kajing kacung. Siap. Naon maneh? Aing ngagoda jelema. Bus, udah sama nih, awewe. Sup. Bawa kamar kunci hoda di setan oge aya kunci meureun kunci setan. Kunci setan. Eta mah da euy. Diteang menang 3 bulan ayeuna setan teh. Teh pohon ting teh pas teang teh euy. Karena cek ketua teh maneh alus nih bisa goda awewe anjing cenah lacur nya cenah.
Eta nu kadua manehun cenah be sup. Eta mah dibere ieu minuman teh beli arak mabok ngarabok ya udah kasana ka hakanan setan nu kitu. Bae ku jelema di hakanan geuning mabokkeun. Sup eta mah bere ting 2 kerat ting sabaraha sup. Kunci udah kunci setan aya. Terus eta kunci setan. Eta mah pas eta mah teu lila saminggu cokot teang. Bea ada tinggal botolna euy. Alus namanya bisa gue jelema cenah mabok. Eta mah nu katilu euy. Abi cenah naon cenah? Bingung ieu mah teh. Awe geus. Kae minuman geus. Cenah ganja cenah pan mabok ganja. Bos, eta mah si setan nu katilu asup ka kamar. Dari ganja eta mah sabok teh sabok mun mah. Eta mah kunci setan cenah gitu. Kunci eta mah teu lila. Menang saminggu eta mah. Dibuka anger tak utuh utuh mah Nah, sia mah cenah geus teu bisa ngaganggu jelema anjing sia mah cenah geus teu guna jadi setan teh eta mah da euy gantawang eta malik nyarekan ka bosna sia bos salah mah manya mareganya ka aing teh jeung pahpirna mana korekna eueuh nya kudu gayem ku aing cek setan balat setan. abang balat setan eta mah cek tukang aya cek boga hayam kai dikelas salah teu kabalik